tersilih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna tersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan brodi juru para hiangan brodi panto ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna tersilih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna tersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan brodi juru para hiangan brodi panto ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna nah erek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina
sombong nyapirakeun Ya Rahman Ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran sombong nyapirakeun Ya Rahman Ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Dina jalan Husnul
kecil terjadi. Kau karena manusia juga yang banyak salah dan makin pintar. Lari darimu, meninggalkanmu, hingga bencana demi bencana datang bertemu di negeri ini. Mungkinkah terulang lagi bencana itu, letusan itu yang sempat membuat kami panik dan runtuh? Atau karena ulah kami juga yang tak sadar dengan dosa-dosa? Bisikanlah, tunjukkanlah jalan lurus agar kami mampu memetik hikmah dari ujimu. Galunggung meletus dan meletus, hadirkan jerit rintih, ratapkan tangis. Galunggung meletus dan meletus, semoga saja mampu membuat sang korban beriman. Hari Muslim teh ulah ukur ngaku dina KTP we Islam. Hari kalakuan syaiton goreng pantun teh ya hotel goreng pati. Gudang sare peti kene sampai meh hayang jago gong gorongo asup kacai langsung mandi jangki angin bari pokoknya gak tunggu jam 7 kes dandan rapi sikap romero trek maksiat cie baju water celana water koin merek nana haun dari urang mah tewe beber water sapatu water lamun di jumlah jam teh hargana cukup ke uang maka mati berdua hiji. Oh yeah Royal pisan ya. Dina poe lebaran tara elek dandan mepangkin dina wae padahal waktu Ramadan sabulan dilana puasa henteu sapoe-poe acan. Oh heboloho celeno bodo kata soloyo ada nama engke tahun harap singkat puasa teh dan moal mantak jadi kempor. Moal aya no gempor ke puasa maja. Semoga penyakit mah berat besok jadi cager malahan. Lamun aya nu nyebutkeun puasa mata kering teh, eta mah lain tukang puasa we. Udang subuh langsung sahur berang nasi kuat meranang hawa nafsu lapar haus jeung sajabana puasa jeli puasa mata oke puasa hati yeah Gitu. Sok dialajar di ayeuna.
kuring minang pisan ngadenge beja. Ulah warga Silaing mari lebaran teh panggiling wae. Kue lebaran oge mal beak 5 RT. Atuh baju lebaran merek Natara Ele kudu sejen. Ngan cenah aya beja ari bulan puasa tara parwasa. Ulah tuh era ya. Angguran mah ujang heula ayeuna, jadi santri dijamin 100% moal rugi. Oh marugi. Yeah, memang ayah paribasa kia, teng mano, teng anak meraku kunjungan, Buya Matara TSK luhur. Tapi ari dina urusan goreng patut ahlak mah, tong daek pipi luhur. Potong baik pipi luhur dari urusan goreng patut mah. Ya, kade sing ingat, ari puasa teh salah sahiji dina rukun Islam. hukum oge patut ya. Kudu Suci patah oge pardu. Kunaon teu puasa, era atu era. Muslim teh ulah ukur ngaku. Bener. Ulah sak ukur dina KTP. era kan. KTP unggul mah keurna. Muslim teh ulah ukur ngaku. Ulah sak ukur dina KTP. Kada seingat. Tapi jelema ayeuna mah loba pisan. Lamun geus tulis Islam dina KTP teh asa geus muslim. Eta mah ukur diketik, tukang ketik, eueuh hardina, aya ukur dina KTP unggul banyak. Sing inget nah. Palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi, dimana jeung reka mana cenah hirup kudu urip. Waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu, ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih. Palang siang bener teh ngancek sorangan. Ayana senang, dimana ayana tingtring, di kotek tak di teangan, lain deui, lain deui. Lamun diri tacan wani nalukeun 7 nuluhung,
wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek mangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek mangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada salah satu penggemar dari Kang Dul. Kang Dul, ini mohon maaf dimaafkan ya. Ini kita izin langsung di sini. Nanti aku juga akan chat nanti ke Kang Dul. Jadi ini akan dirubah bahasa Sunda ke bahasa apa? Turki. Arab. Arab apa Mesir? Mesir Arab. Oh, Mesir Arab ya. Jadi nanti kita berdua bersama si Karim ya. Karim akan menyanyikan lagu Runtah ini ya, versi Sunda dan juga Arab. Runtah versi Mesir, yo. Nah dulu Karim. Takkan di jalur komo jeng pohon di baju Karim siap Karim solale lale lale asolale 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 wa oke خطفت يعني هتشدد ليها فيها سحر غريب من اول نظرة ما خدتش غلوة ده جمالها رهيب امال لو كان كمان شفتوها لما قربت لا وبتضحك كمان يا لهوي انا عيني جربت جت قعدت جنبي وجت بتسلم وعملت تقيل ما كنتش مخبي ما انا مش هعرف ان ابقى تقيل امال لو كان كمان عرفت كل اللي حسيت بيه لا وده اصلا كمان قلبي طاير من اللي انا فيه هنا راجل شويش عليا شويه بس جديد طب نتفاهم ونحل الموضوع ونجيب بصراحه اليوم ده كده مش هيعدي الا لما افهم عملت ليه ده الواحد كل يوم بيشوف جديد مش معنى دي لا شكل الموضوع ده كبير من اول طلة وانا كده والله نسيت
rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman Mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman Mugi
jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiyangan bro di juru parahiyangan bro di panto ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiyangan bro di juru parahiyangan bro di panto ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah